Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad amaro sareng nyata marentah saha Allahu Gusti Allah ibadahu ka pirang-pirang hamba na Allah bisukrihi kana syukuran ka Allah fi iddati mawadi'a dina bilangan pirang-pirang tempat min kitabihi tina kitabna Allah wa qala sareng ngadawu Allah taala kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kulu pek dalahar aranjeun kabeh min thayyibati ma tina anu alusna perkara rojakna nu ngarizkian kami kum ka aranjeun kabeh washkuru jeung kudu gawe syukuran aranjeun kabeh lillahi ka Gusti Allah ing kuntum lamun bukti aranjeun kabeh iyahu ka Allah ta'buduna eta ibadah aranjeun kabeh wa qala ta'ala kulu mir rizqi rabbikum washkurulah kulu pek dalahar aranjeun kabeh min rizqi rabbikum tina rizki pangeran aranjeun kabeh washkuru jeung kudu gawe syukuran aranjeun kabeh lahu ka ieu Rabb wa qala sareng ngadawu Nabi alaihi salam al imanu nisfani al imanu ari iman nisfani eta aya 2 bagian nispun ari sebagian sobrun eta sobar wa nispun jeung ari sebagian syukrun eta teh syukur wa alam jeung kudu nyaho anjeun annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah kama saperti perkara yajibu nu wajib ma alaika ka anjeun naon antas kuro yen gawe syukuran anjeun Allah ka Gusti Allah ala ni'matil khassati kana kanikmatan anu tangtu bika ka anjeun kal ilmi sapertikeun ilmu nikmat ilmu wasihati jeung nikmat cager kadzalika tanya kitu deui wajib wajib naon antaskura yen gawe syukuran anjeun ka Allah ala ni'amil ammati kana pirang-pirang nikmat anu umum ka irsalir rusuli saperti ngutusna pirang-pirang utusan ayana rasul lungsurna rasul wajib disyukuran eta wa ingzalil kutubi jeung ngalungsurkeun pirang-pirang kitab wa rabbis samai jeung ngaluhurkeun langit wa bastil ardi jeung ngalegakeun bumi wa'lam kudu nyaho anjeun anna ma'rifatal qalbi kana sanyana ari nganyahokeun hate bini'ami kalawan pirang-pirang nikmat wa nah jeung sayaktosna ieu nikmat eta minallahi ti Gusti Allah wahdahu bari sahiji Allah lam yasil tenepi ilaihi kahiji jalma naon sayun hiji perkara minha tina ni'am
bihaulihi kalawan daya wa quwwatihi jeung bihauli kalawan daya upaya man wa quwwatihi jeung kakuatan man bal bi fadlillahi balikta kalawan karunia Allah lain pedah urang sehat lain pedah urang mah wa bi rahmatihi jeung kalawan rahmat Allah syukrun eta teh syukur wa goyatu syukri jeung ari antekna tawa puncakna syukur eta antutia yen nuturkeun anjeun turut anjeun Allah ka Gusti Allah bikulli ni'matin kalawan saban-saban nikmat an amanu parantos mapari nikmat Allah biha kana ieu ni'am alaika ka anjeun fa ilam tuti' mangkalamun teu taat anjeun hu ka Allah biha kalawan ieu nikmat faqad tarokta nyata ninggalkeun anjeun asyukra kana syukuran alaiha kana ni'am wa in asaita jeung lamun maksiat anjeun hu ka Allah faqad waqa'ta nyata tumiba anjeun fi kuproni dina kufur nikmat naudzubillah wa ing dahu jeung dina nalika kufrun tatabaddalu mangka ngaganti anjeun an ni'ama kana pirang-pirang nikmat bin niqami ku pirang-pirang siksaan wa manjeng sajalma bakiat anu tetep alaihi ka manaon nikmatun nikmat ma'a isyanillah ma'a isyanihi gitu bari dorakana ieu si eman lillahi ka Allah biha kalawan ieu nikmat pahuwa mangkari ieu man mustadrajun eta anu diistidrojan anu disungkun nikmat aya maksiat tuluy-tuluyan ta nikmat nu aya teh istidraj eta teh sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun sanastadriju ceuk Allah bakal nungtut kami hum ka jalma-jalma min haitsu la ya'lamuna tina jihad teu nyarahoeun ieu jalma-jalma innama numli lahum innama numli pastina mere tempo kami lahum kaya jalma-jalma liyajdadu supaya tambah-tambah naonana isman dosana mantap nu beunghar beuki beunghar jalma kafir mah liyajdadu isman gitu me beuki loba dosana me teu kagok engke nyiksana gitu walam jeung kanyaokeun ku anjeunna Allah kana sayaktosna Allah yumli eta mere tempo Allah lidzalimi ka jalma nu gawe dolim hatta idza akhada saingga nalika nyiksa Allah hu ka zalim lam yuplits mangka teu ngalesotkeun Allah hu kasidolim walam jeung kanyaokeun ku anjeun anak kasrota sanai kana sanyana ari loba na ngalem alallahi ka Gusti Allah bil farhi kalawan rasa bunga bin ni'ami ku sabab pirang-pirang nikmat
min haitsu annaha tina sakira sanyana ieu ni'am teh wasilatun eta jadi lantaran ila nailil qurbi kana hasilna deukeut minallahi ti Allah min haitsu annaha atawa tina sakira sanyana ieu ni'am teh dalatun eta nuduhkeun ala inayatillahi kana pertulungan Allah bi abdihi ka hambana Allah walam jeung kanyaokeun ku anjeun anna ta'diman nikmati kana sanyana nikmat ngagungkeun nikmat bisyukri kalawan syukuran alaiha kana ieu nikmat wa ingkanat jeung sanajan bukti ieu nikmat teh sogirotan eta anu leutik yuro eta diriwayatkeun yurwa diriwayatkeun anillahi ti Gusti Allah annahu naon annahu sayaktosna Allah qala eta ngadawuh Allah li ba'di anbiya'i kasapalih pirang-pirang nabi na Allah idza suktu ilaika habbatan masusatan idza suktu nalika ngirim kaula ilaika ka anjeun habbatan kana hiji siki masusatan anu didaharan Pa'lam mangka kudu nyaho anjeun ani sanyana kaula qad zakartu nyata geus inget kaula ka anjeun biha kalawan ieu habbah Pashkur kudu gawe syukuran anjeun ni ka kuring alaiha kana ieu habbah walam jeung kudu nyaho anjeun anna tahaddusa kana sanyana nyaritakeun bin ni'ami kana pirang-pirang nikmat goiro khurujin eta teu kaluar ilama kana perkara yuhimu nu mere sangka tazkiyatan nafsi kana ngabersihkeun diri pidiniyati dina nu bangsa agama tajuha jeung ngalap keagungan bidunya kalawan dunya bidunya wiyati dina nu bangsa dunya wal amalu jeung ari pirang-pirang amal bin niati eta kalawan pirang-pirang niat wal khairu jeung ari kaalusan kulluhu tegasna sakabehna khair fil iqtidai eta tetep dina turut bisalafi sholih ka ulama nuti heula nu saroleh bi jami'il halati dina sakabeh pirang-pirang tingkah wallahu sareng ari Allah a'lamu eta anu langkung uningan wallahu a'lam bishawab Rabbana fa'na